Ngasrengkeun genjer anu geus pareot kacida di baturan ku dua rupa asin satu rasa tapi beda indung bapa. Hai ayang besti seperti biasanya mi kagawe sapopoe anu dikontenkeun. Hari ini teh tepat jam 12 siangnya ayang besti sim abdi teh belum sarapan jadi disakalikeunnya sarapan tur makan siang tapi sebetulnya nama ini teh bukan hari ini nya ada hari Selasa kemarin. Hari ini hari Rabu mah sim abdi nanya lagi menghadiri acara samanan kedua anak-anak sim abdi ayang besti. Ini mah bukan tentang hari ininya tapi sim abdi teh lagi masak-masak saayana we ayang besti menu nama ngagorengkeun asin dua rupa sim abdi teh ayang besti tapi masih satu rasa ngan ukur beda indung bapak jiga nama omat mugia teh ulah pada bosen marah ayang bestinya ningali sim abdi kitu tuang nanatengan ejeng sambal goreng hejo deui heuh teuing da menir karesep pisan eta si sambal goreng hejo teh aya ieu teh oseng genjer ayang besti mending geus parareot padahal mah teh kamari si mamah tehnya dipasihan kitu ku tatangga cenah ge dantos ngunder ti sawah eta nu garing teh minakan nama bala-bala eta teh ayang besti ngan ku sabab kurang tariguna jadi we encer teuing loba teuing caina sia ye mah ari dahar sangu teh meuni kuat samentung cenah beas anyar eta teh atuh sanes ayang besti ieu mah beas pamasihan ti desa teh geuninganan indung nu disotingna barudak bocil anu ramena ayang besti.